Nur, beli mie, anu kuah, nu rasa ayam bawang. Iya, Cek. Ya, duitna. Nuhunnya, Nur. Aduh. Nur! Nur! Ya, Cek. Ari maneh kumaha? Yo mie geus kadaluarsa dijual. Da hati-hati pisan kana barang teh. Cek ulah asal nuduhnya, eta bisa dilaporkeun. Pencemaran nama baik. Di dieu mah sok dicekan, barang naon ge ngapoe. Mana mungkin aya nu expire. Moal aya nu teu mungkin. Buktina, ieu beuteung urang nyeri. Tos ngadahar mie ti maneh. Urang utah-utahan, beuteung urang nyeri, Nur. Ece ulah waka amek-amekan. Ingat-ingat heula, tadi ngadahar naon lain saacan ngadahar mie. Urang mah beli mie hungkul. Anu menang urang beli di dia tadi. Matakna, tadi urang beli mie ka dieu karena urang kalaparan, Nur. Terus urang didahar, sanggeus ngadahar mie, urang utah-utahan, Nur. Nyeri beuteung urang. Maneh kudu tanggung jawabnya, Nur. Piraku ngadahar mie hungkul utah-utahan. Oce meureun ngadahar nu lain oge, tapi Oce mau ngaku. Nur, urang mah ngadahar nage mie hungkul, nu didahar ku urang nage. Tah tempo, mie na geus expired, Nur. Ye tempo tanggal sabaraha ieu? Tanggal 28 bulan hiji tahun 2027. Ayeuna tahun sabaraha? Masih lila keneh kan? Piraku Oce teh nyaho. Oce nepona make mata atau make naon sih? Terus tadi urang utah-utahan kunaonnya, Nur? Mana urang nyaho? Apa karena urang tadi subuh, Nur? Aduh ku citiis lila teuing gitu, Nur. Heeh, meureun Ce. Oce nuduh-nuduh kana mie expire. Hampurannya, Nur. Soalna urang tadi pas geus ngadahar mie langsung mules-mules, Nur. Tanya teh mie maneh nu expire. Heeh, eta mah asup angin, Ce. Nyanggeus aya tolak angin, Nur. 2 we atuh. Ye, sabaraha, Nur? 8.000. Nah hutang heula we, Nur. Teu mawa duit. Nuhunnya, Nur. Menah wae, datang-datang amok-amokan, ngahutang deui. Teu buka KRA. Araya euy. Ibu-ibu, Haji, Bis, Nur. Aya naon, Ceu? Aya nya jelema anu teresepeun ka urang, padahal urang teu boga salah ka manehna. Heeh, jeung urang teu pernah ngaganggu manehna oge, tapi bisa teresep ka urang. Jeung lucuna, urang teu wauh ka manehna oge, tapi naha bisa teresep ka urang. Tapi memang kitu ari jelema mah, teresep nempo urang bahagia. Sabab naon? Kahancuran urang anu jadi bahan gosipan manehna. Pesenna mah ngan hiji, tetaplah bahagia di mata jelema nu iri dengki ka urang. Matak papanas we terus dan nepi ka manehna gelo mah. Bener teu? Baladageun. Nice.